disuksakan sore pilih alam dunia kilo paling kulon wetan halau dijisaan kurang putih anu salawas nakala iri ditukar kakeluhan kakeluhan hampura jika ini dan mudah-mudahan sing janten sejarah di mana gugur kaulah sing jadi catatan guaran sewu-sewu nu bakal datang yen kaula gugur di medan tempur demi kabelaan balik Nusantara kabelaan negara kabelaan bangsa bersampuran sewu-sewu sangkan sewu-sewu bakal datang ngerasakeun kumaha rasana merdeka kumaha rasana nagara subur makmur kembali pahlo cinawi kamang santosa sewu-sewu wajib nyampur kumaha rasana persatuan dan kesatuan kumaha rasana hirup sapuyungan sapilulung rabung dawuh putas pangantika hamid ketigas kantung Gusti Rama gerabagirakeun bangsa katejeng kaulama mudah-mudahan sing jadi sejarah kala yang jadi contoh kamedan perang lain kuman karena panginitan tina durukan anu dibalelankeun pakan di kantong lihat ampunan dosa gede dosa leutik bisi teu pamili sarua atau teh hampura di kantong di pileuyan kaula nyukeun widi bade kabantu sedanten balat tamtama di negara asuhan salira alangkan tiga bawa sacukupna bari digabungkeun jeung di kasar asuhan kaula di kasatriaan Pringawul anu dipimpin ku si pembanyak sakati kaula ingat si fungsi si Gunawan baheula ari nyumput keur ucing disumput jeung kaula ditubangeun pantok ladinya dari kapami teh ku kaula muni salamat teh ari cek kaula teh ora cek kaula teh ora siapa warna asal si sabak inakan hari nyebutnya darinya tukang mentihak lah di juragan gede eta tihang kadang-kadang dipakai tataikan bahwa tukang tapi geus lecir gitu nanakeun geus kolot eta tihang karaton alangkah didirikan kumakarang doakan si bisa si Gunawan oke si Gunawan bimbing silas ditunggu
Moga kaula puji Sujami amut kami Moga isi puji sedang tembaran di negara angkat tiga prajurit tamtama prawira sahabat oke patih kaula kumbayasa oke sedang tembaran tamtama hangkok putak kumpul sahabat orang tekada dikiwai orang ini kemedan terputer lain ngabelangan doliman kakang kasahabat tapi kesana bela balik kesana jadi Gusti Ratu yang panggil Gusti Gunawan buat desa gede kumah manehina waktu tapi suka teh ayawe di karaton teh di mancah suka teh di Gusti karaton alengkap anu endah warisan dikaruhun anu sakuduna dimulai kurang salayan anak jeung simi-simi ayeuna nah alengkap teh kalah jadi rusak bari amarah makhluk dijaga diri saya akibat tina katoliman kasarakan kakang kasar kumbayasa bayana pimpin sedang saling dualing ketempuan asakaronya sing paruling ka puluh-puluh kidul kaler kulon wetan asana dari kututan boa hampura anak pamajikan bisi kaula balik ngaran teruskeun perjuangan kujadi kolom inget karena kaula si kemar nasrani kumaku pamaswani dan ayah beja selenting bawaning angin korepat bawaning kilasna biar anak kaula sapanjang kaula sare teh senah kulka doliman kakak dasar kadibui senah anak kaula diobat dina waktu ayeuna peda gedai ini perang dihareupan masyarakat cek beja udolim-dolim nak teles cacak kasuan ka alona pribadi lamun beurang dilipung kudurukan goreng digebugan kana kaula aswani kumbah aswani lamun datangna penting di Banyuwan Caires goreng jeung diteulan di kepetan nuhun kakang kasar mudah-mudahan saya simpangi jeung akibat datu moal hukum pemerintah manusia kami lakukan bakal jadi berak hati buahnya bakal jadi kami lakukan hati iya
kumbayasa bakal nuturkeun tapaka sakraja kaula Arya Kumbaka yen kaula sagolongan sabringan sapasukan ini dan cuy lupa ka medan dan laga lain ngabelaan ka sarakahan dasar tapi kaula teu sagabela balik teu sagajadi teu ngabela dosa jeung bangsa teu bela lalacai sabab kaula teu bikeun anak itu kaula turunan kaula katarang sarang akibat buka boleh madrasah penduduk bangsa ini baraya bangsa Dawa pemilik bangsa raksasi kumpul kabeh ditunggu di pos kali ini hormat dia odet menik segede-gede kumang lama di timnas lebar dulu menang Lisade ya Lisa mening gede segede-gede kecebong kali jenis dibiwak lain bertahun butuh jeung Lisa ribubuk tara di Kuramas tara di Amir mah geus 3 tahun setengah di Kuramas selamat malam kasariana selamat bertemu dengan saya kenalkan nama saya Sergio Ramos tukang ojek online kumahana ramak sadayana syukur urang cing bisa ngajaga we ngariksa kesehatan dina ing hareupan cuaca harodo panjang kadang-kadang pan harodo jadi bencana musim hujan jadi bencana yang akibatku kesalahan lengan-lengan manusia paingan aya salah sawios makhluk tunggal pangeran di golongan bangsa iblis Gusti Nu Maha Suci nyiptakeun manusia teh aya nu ngademo nyatana bangsa iblis nah Gusti make jeung nyiptakeun manusia sagala rupa sedangkan dari bangsa manusia teh bakal nyeun karuksakan di muka bumi di darat jeung di lautan nah mengadorong manusia sangka naon supaya atawa hayang ngarusak di arah sabab manusia kebetulan tiap-tiap betekan yakin bakal ngerasa lapar hidupnya bakal nimbulkeun doa kahayan jeung butuh antukna kahalalkeun sagala cara di antara
berita di kopean kemudian hayang berit oge radio otak itu ke berit ngambil nyumbang berenang ayah tuh tapi sifat berit pasti berita teh jaduna kita nah pasti berbagai dengan randa kita begitu bisa jadi atau berita udah kucing dengan berita Baraya bangsa Denewa Pabili bangsa raksasi buru-buru Hadario sia amuhan anak nepi ke batulungan dulu amuhan Sarakudi sekali geli dulur bangsa di buru-buru karena lumpur ayeuna keneh kasoberan sugan teh abehan Sarakudi penajagan ngademo
Da eta bimbingan juga hayang cekap cilain. Telaga untuk dina tarang batur jadi we adu alam. Ini anu api. Oh. Cekas. Untuk dina irung sih. Jadi we adu ilung. Kalakang hajakeun untuk dina gadowi. Jadi we adu-adu. Untuk dina hujan. Jadi we adu hujan. Untuk dina kayu. Jadi we adu anyu. Ningali abi oge. Eta dengan badene. Kuning percis kurikot. Itu masih naik berkuan ini anak dek. Juga itu dek. Anu asup kena nerok ibu-ibu. Padahal mau ulah bujur. Tadi maju. Dari si mata mau nyipok si Juri. Ciri anjing.
sia teh. Ulah nyingkuk peringaran sadang sia teh. Naon? Ulah sekali-kali deui sia. Naon? Naon? Urang ieu ka Gunung Swera. Urang perang merangan Batara Ramangan perang nulungan urang Gusti Kumbakarna teh iditna ke Medan Juli teh ngabelaan kamurkaan dasamuka. Tapi ngabelaan nagara jeung bangsa katup masyarakat. Sararea mata digeroan ge maneh milu. Si Juri ka Gunung Swera. Bohong sia teh. Kabeh digeroan urang magling sareng bawa senjata pahana. Ulah aya nu tinggalin. Di bawah kadang di jeroan oge diajak oge. Kayak pulang minggu tapi cengar-cengar paling ka Gunung Swera urang perang ngerti sarua satu juan jeung maneh ka Gunung Swera perang jeung Batara Rama. Batak diajak oge. Ngabri. Ulang ngabri. Sambungan pasukan ti anak kami pasukan ti. Kita kalau tahu. Tina bulu. Ulang perang. Ibu hotel ke Manyun deh ya. Sekeruan dulu kali kumpul gitu. Panggil. Kumane. Ngerti? Bodoh tapi lucu sih teh. Sok balik-kali tuh beli got. Kayak itu tukang. Mundur sekali, tong jauh tu, tutupkan bahasa kuring, sak mundur. Tong ada dewi ngan sia. Dari antel sia teh. Tadi nyium ka aing jika bogoh ka aing. Jika bogoh ka aing. Yang syarti syagroa bahasana tutulkan bahasa kuring. Lalu situ kami tempo guruna nyebutnya atau jika hap-hap. So, ayeuna aji. Belum. So, tak gitu. Tak gitu nama ulah ditiru. Ulah
dulur-dulur bangsa diu halus baraya bangsa denawa bisa pamilih serang bulan aja kejem kumeli pamilih wong merasa sih anu gede anu letih bahili itu gergen dibalikeun masya anu jago anu penek kan baik dasar luar anu jabri anu botak ulah nawaena buru-buru kumpul di pos kahiji ulah lila-lila isi dicabok baik buru-buru kumpul di pos kahiji ulah lila-lila isi dicabok baik semani lewihan kemak angin tuh yang lewihan ulah itu dipakai anjing bawa pakaran perang kayak nih kangkang ganggu mani osen si juri masih terbelenggu-belenggu deui ngeus ngomongna mati aduh si juri coba Gusti Bu aduh kumaha geus kieu abdi goreng patut goreng patut itu menjadi khas ya abdi jika begitu bulu itu awewe beli gelis itu kami mana gelis bisa itu kami
siap. Si Keo siap. Jika nama pipina kemudian akibat nyimpan balon anak saha gitu dia kasih bapak dia kasih bapak mana bapak mana teh saha ngaranna Toto kurang mana sih lagi wah Baraputra di mana imannya PWGT Bamiarta wayang golek naon artina jika penayakan gitu namun aku dilema mau penayakan yang peralatan dan perebut bagai merokok dengan kebahagiaan muncul bapak mana bapak Deui jangan kok dua kali hari kita mana makanam nak semute separuh di barang bapak di barang lahir teh ayam di upalo no ayam di upalo lamun deuk di upalo di nulegan di lapangan tawa di sawah ayam di dieu ulah di dieu sok leuas sawah lemah jantung Amuran di kolam renang di waterbung gitu niupna ayam di dieu menikeuh bisina berenung geluas ayam di dieu di mana ayam di dieu bapak mana bapak sok bager sore budak cerdas budak gede milikeun bikin sinyureun lamun deuk niu bareng ulah di dieu ayam di dieu sok lamun deuk di dieu omat ulah gede teh niu barona sieun ngabeldu abah masih di budak baron teh ngomong nang di rumah trauma ayam di dieu sok patiupan eta bati di tiupan tong bati sok lewas di beldung ayam di dieu sok udah gede teuing karek satiupan sok 2 kali atau 3 kali udah gede teuingnya bisa ngebeledug leuwas apa ayam di dieu acan gede geus bitu tinggal kebek aing demi arok asli leuas aing bieu udang sia udang menyetting ngomong jika
Cupat nake itu ini cok ini cuma ini dahulu kayak suka deh semangka gitu dan yang udah kulit kok itu ngerebakan aja mana saha abdi totok anak mana teh pil anu bawa balok semua itu ini dia deh, kebeladung baru ceri, ada anak-anak kan pedagang, lempangnya juga kuda laut gitu. Kepiting alhamdulillah disimak ibadah ngerasain hancang di payun nubil bungelan kumaha tetep itu tatangkalan asal hiji sisi kian asal dua anak ngoyan pluk hiji pluk dua pluk tilu anak ngoyan burusuk tina bohoe jika ada pulung upah kaituna jadi modal situ. Kayak mana ngomong gitu teh sah ngaran mah. Napangkeun ngaran pisim abdi teh apa terobok teh. Baik ngana. Kaponakan nasi sekombok rajengna pura-pura ninja. Dahuanana bunda hari eta silain hirung dek itu bisa tiba alhamdulillah hirung dia biasana usul hujan macur cor tina hirung daya nama harong manek ayeuna keur maeukeun keur pluk keur baju sampeuresin wae acing siap bersin wae ieu teh ka keburan hirungna kadang menek dia hirungna acing biji usai nah muncul nanya celakan gitu apa nih orang gue itu orang mana tuh acing karunya tuh kan baik lamun dirojok kita dia miru kan baik lamun rojok kan gitu berenang ayah campur
teu nyocok eta biceun utah ka mana wae itu siapa
disusul dapuku jauh rek diteang dapuku agang najana tebi amal dapuku awis patepan dapuku awis Araya. Tahu ayah. dari mana aku kenal Ari Mang Ucok ayah. Ampun Pak Haji Pelek. Kai kopi. Kopi. Jodoh Utak-utak samia pada empat tatang sikap pedang tamsil kada pemecah rasa panah rekek kaya geger mutaya papadana gesan lumapah ka pasangrahan gunung suara kasih kartohot kompak bisa cara nggak mau nonton juga saya nggak bolak siapa diajar sabilulungan sararea eta teh ciri khas kiri harja warisan ti abah sepuh abah sunarja bebereuheun mah geus diraruksa ayeuna teh diajar dulur-dulur bangsa dieu wayahna geura singkilkeun baju leungeun kencang
nuturkeun paniatan dunungan aya Gusti aya pembakarna yen urang sadaya majuna ka medan tempur lain dengan belaan kagana sakasalakahan kaduliman kamukaan Gusti Dasar tapi urang sadaya gesan ngabela balik gesan ngajadi gesan ngabela bangsa masyarakat masyarakat ayo gedurkeun sumangat perangan ingat bersihkeun jiwa bersihkeun batin pikeun harapan Batara Rama sabab hari Batara Rama teh sanes jalmi biasa-biasa tapi anu berpangkat Batara ari Batara hartina pinter kade masih cari-cing panggil kanjing sareng ayo gedurkeun nasi lainnya baheula mah kieu baheula mah gagah montok jagung gede aya nama jadi ragung kieu kunaon si lain teh ngomong balelol kitu apa lula teh uli naon uli uli Hanes uli teh utuy uli jeung bujur adika na ujul aya anu mah teguh da teu ngarti atuh cik jelas artikulasinya ngomong teh uli aktif uli nu bagraki jadi leku bade mah cacae omongan ulang teh ada awana ya urang ini ngagempur rombongan pasukan Batara Rama anu kiwari geus ngadoreksakeun ka negara urang geus ngancurkeun negara urang geus ngaruksak alangkah dirja amana ka Gunung Swera kuring hilu dengan harimau mawasi lain mah aha eta nepi ka rempok kitu di sini naon maneh teh uli gerigna tur gahati di tadi ge da aku ade ulah uling teh anu liar air kayaknya aku mah geus agun ayeuna mah ajab ayeuna mah jajab nah gering naon aya maneh sabaraha bulan gering teh aya 5 bulan sabaraha bulan 5 bulan aya gering naon atuh tong diantep atuh batuk mah kira mun diantep jadi parah kena paru-paru keunana oh heuh maneh teh batuk atuh awin naon atuh kata berak
dicatrokan pusing kali-kali ujung-ujung mana kuring-kuring arah kadangnya ngomong mana aja namun keringna aduh batuk lagi ketabrak perut lagi aduh oh disuruh video aduh ngantuk anis ya buk-buk-buk dari segera ini malu ya nak ulang cing cirina naon mana kering teh penyakit mana teh kumaha cirina cirina teh sirah teh liur sirah liur nah terus anon anyai umuk anon anyai rumuk nah terus ilung kepuk ae ece ale hamila ilung ete oh nah terus naon di cirina bibir eno jadi beli itu teh eno itu nama eno nah terus kemun eleke kakio ayo nama bisa doi itu ayo nama bisa doi apa ayo cuma kebeli eleke itu terus kamu di ucul namun lubang di kebusur nah terus betul melihat air nah terus anyut luput air disebut bukan nyut ada atuh ada daan uling sagala tengguna ale tengguna aha tengguna oh karek kaharti mana teh setruk na tak eta aduh itu setruk teh juga sebagai batu sia teh akhirnya belenggu anjing sia kayak nyebut anjing sia teh teh emidina naon teu pila padahal ekol jeung euteur itu kena amal adakan biasa kumanya kona boleh jengkol beak tapi putih lo betul beak 20 mangai mereka malinaan terus ngadahal buah mola baingan atau siate dan dia adalah ini ada ini deh itu nanti atuk hari eta mana diubar aber ku saha diubar aber olangan deh ulah uli pamajikan mana ka mana kabul ka si anjing teh ada kesel bener ke si keo geus ya kawin deui waduh aekeun nah waduh daekeun apa kuy coba aduh ada air ada apa ada mama batara lama ada apa lama mau mana air hanya ulah imam air ada wadin ya besok hari ini tutupkan babaturan dek bawa senjata naon mana dek bawa tilet we ternaun siate silekeun mulut jamut ama atuh abi cibarut ada lebih leko waalaikumsalam kembali jari adi ke mana kembali kasih bu tak darah tinggi gede amok siapa kena gede amok berbari
kayu aku kabar samiaren foto Kebakal mapal dan lawa nungalit ngengking ngaban nalit kemak datang kina silo kami pulir sela prakit sela hati nabalku berakitinya tanah sirem jika aletan sirem dina batu dekat tinggal tuntun surat kata wisga gedurna semangat perang pikeun ngagempur balat ketek di gunung Swela gentos ingkak kawin si tengkal ngawiasakeun di gunung Swela sadayana perantos tatang kesan mapak pasukan di negara alam kadirja ngarep-ngarep saha dipiutus tinawang kiwari sahadaya bakal dipersanten pikeun ngagempur balantam tama prapusa sanajan bangsa lutung monyet estuning jika manusia luhur ilmu cemarapan nalar tuntas katimulan kegagahan kesaktian serta kemampuan disesepuhanku kesepuhan kapicemaran dipimpin pampayuna Senopati Anoman sareng Senopati Anggara Kalpasa malah mangat engket parantos diajar hukum kemanusiaan hukum kemaripatan sadayana sabda guru kasan nalendra betararam sadayana bebel topati jiwa raga pikeun harapan pasukan utusan ning nagara paling kadirnya apa bangsa kete cicina ditangkal tindakan kandahan obat marhab itu kalian prowek sadaya Anggara Allah pun Anggara Adila Allah pun Adila
Siro kami pun catur catur hartina seorang atama picaritaan warnanya tanah bunyi tentang kalam cinta kinjar kekayaan pinuku kasumangetan nggak buruh lirama jalan kekayaan enak keningannya wadam kambingnya
Yuswa Kusirawan. Rasa buka tanya papada dikerasakan kalau dipernakan sarmano salinu sarmano sano soleh bijaksana turun adil nuhun Gusti kaulannya hau benernya hau salah tisarina kaulah bisa-bisa ke mana hak mana batil mana haram mana halal yang dituduhkan ku sarina begini yakin yang saya teh hiji utusan tersaman kena buka-buka sawarga anak kawe pagersina kaulah geus teu mangireun kaulah teh hiji warna atawa hiji monyet tapi tujuan kaulah tetep ngadepikeun nangtukeun adil jeung bener anu aya pakuat pakarit jeung tugas pikeun makhluk di dunia aya kajabi kaulah hirup di dunia teh pikeun ibadah ari ibadah teh nyeun kahadean ka papada istilah anu kalau butuh narang kalau susah ngatir kalau sieun ngacari kalau titeuleun ngahudangkeun kana aku jadi yakin kaulah nyaho nyaahan teh ti patarana yen urang sadaya teh kudu nyaahan kudu deudeuhan kudu welasan kudu asihan pikeun ngalaksanakeun sidik kabeh kamanah sabab anu digupaya musyawarah teh lintang di jiwa-jiwa anu tenang jiwa-jiwa anu ridho jiwa-jiwa anu sanggup jadi abdi mantenang lintang ti bakaca di pangeusi surga daya dari tujuan teh pikeun nempuh nafsu mutmainah katenangan anu salimih wa maisyur mata kaulah bakal bebeakan siksaan ngaguna sika guru kaulah siksaan ngaganggu bapak kaulah nyatana patara rama yakin kaulah bakal pangpayuna pangheulana pangharepna pikeun gacegal anu dekan kula sika dulu bangsa baraya bangsa wanara saderek bangsa katek papilik bangsa sulit gedorkeun semangat perang saring bakal jadi utusan kapercaya si dasamuka jeung aing ngelayan hayatnya namun tiapa kaulah kawinian si dasamuka kembali adu harapan jeung kaulah angkara adila kaulah pun adila syukurna kaulah pun syukur pasukan di Gunung Mayawa Gunung Kiskena Gunung Mahaya